Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Ibu-ibu, mama, tete, jamaah bangsan rahimakumullah. Puja, puji, syukur, ayu selalu senantiasa urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat sinareng salam mugia salamina dicurahkeun ka baginda urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah dina dangetan ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngajina urang dibere kamudahan kagampangan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu mana tadi parantos kurang diaos surat Al-Isra ayat 71 sampai ke 77. Mangga ayeuna urang tingali hurufna sareng panjang pendekna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Yauma nanda huruf dal napae dibacana dipantul kena tangarana qala yauma nada'u ayawfa panjang kenduar kata tangarana mal asli atawa man tabi'i kulla una duar kasaru asigatan ingarana mat unasim ayatan winjer ngarepan huruf B dibacana siga mim eta ngaranna iklab makana di luhur huruf sin aya huruf mim leutik nandakeun bahwa eta teh ditah dibacana siga huruf mim. Biima saru wa dua harkat eta ngaranna mat biimamihim di luhur na eta nawaqaf huruf jim leutik tu ditulisna eta singkatan tina jaiz artina boleh berhenti di situ, boleh tidak berhenti, neuk eureun mangga neuk lanjut mangga. Faman nun pae ngarepan huruf alif eta ngaranna idhar. Faman eta ngaranna aya anu ngaran mad tabe aya anu ngaranan mad badal karena tiya asluhu asal nama tiya ditukerkeun si hamzana si alifna kana wau karena berat dibacana lamun kurang kudu dibaca faman utiya kita. Nah karena dibacana karena kurang pantas maka dibaca utiya. Nah jadi eta alasan anu nyebut bahwa eta teh disebut mad badal. Faman utiya kita dua kasaru eta ngaranna mad
mad tobai lamun mad badal mah alif jeung alif hamzah jeung hamzah doang. Hamzah ngarendeng dua karena rada kurang pantas rada berat dibacana. Hamzah nu paeh ditukurkeun kana panjang kana mad eta ngaranna badal. Badal eta tuker diganti. Tah makana disebutna badal. Lamun kira-kira lain dua alif mah ya contoh saya kita sanajan jabarna nangtung tapi kan eta mah henteu aya dua alif henteu aya dua hamzah eta mah teh jeung alif tulisan nama kitu ngan eta mah si alifna ditungtungkeun nulisna kitu jabarna eta boleh nulisna maka eta mah tetap disebut mad tobai. Kitabahu nah dipanjangkeun dua kata eta ngaranna mad silah biyami sarua dua kata eta ngaranna mad tobai biyaminihi dua kata sarua eta ngaranna mad hi siga hu tadi mad silah setiap hu nya setiap hi anu dipanjangkeun dua harakat eta ngaranna mad silah. Kalau kedepannya menghadapi alif panjang dua bisa 4 bisa 6 itu silahnya silah tawilah. Kalau ini silah qasirah. Tapi kalau ke sebelum ha itu ada huruf yang sukun ulah dipanjangkeun. Jika seperti alaihi sebelum hi-nya kan ada ia mati maka nggak boleh dibaca alaihi nggak boleh alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam contoh terus faula aya matabai terus ngarepan hamzah anu aya dina kalimat eta keneh eta ngaranna mad wajib muttasil panjangkeun 4 sampai 5 harakat faulaika ya aya qopa bacana dipantulkeun eta ngaranna qol ya qara'u aya wa upae sarua dua harakat ngaranna mad tobai ya qara'una kita dua harakat sarua ngaranna mad tobai kita bahum mimpa ngarepan huruf waw eta ngaranna izhar syafawi izhar eta jelas syafawi eta bibirna dijelaskeun artina jelas sangat dibacana jika ghairil maghdubi alaihim ulah ghairil maghdubi alaihim walat ulah sehingga iya mim mati menghadapi huruf waw kitabahum wala dua harakat sarua eta ngaranna mad tobai wala yuz maca huruf dhad kudu yuz ulah yuz nah eta mah huruf dhad ieu mah ulah dibaca siga huruf dhad ulah yuz ieu mah yuz wala yuzlamu sarua dua harakat eta ngaranna mad tobai yuzlamu nafati dua harakat ngaranna mad tobai fatila dua harakat eta ngaranna mad iwa eta panjang pondokna karepna makin diinget-inget di rompong bae ayana urang kana artina kana makna kana kandungan kana tafsiranana wallahu a'lam bimuradi bidzalik yauma nad'u kulla unasim bi imamihim dina poe kiamat bakal ngundang kami bakal ngagerokeun kami kana sakabe jelema dipimpin ku imamna eta jelema jadikeun dina poe kiamat manusia kin bakal digerokeun ku Allah
nya eta pemimpina. Muncul orang tema di absen pang terlibat nya tiga orang lamun aya jual maloba gitu nya gampang lamun aya kapilah daun alun aya ribuan pan moal mungkin meureun kurang di absen hiji-hiji Markona Siti Aminah segala macam tek-tek banyak kan moal palingnya disebut nama kapilah atau pemimpinnya doang nya jika ke upacara nu biasa gitu menlobaan kan moal mungkin di absen hiji-hiji moal mungkin jika lamun setiap majelis kumpul di alun-alun mau disebut anggotanya hiji-hiji tapi pasti nama kelompoknya tak begitu pun di akhirat eta bakal dipanggilnya Imam Nadina tafsiran disebutkan bahwa kayak dipanggilna mana golongan mana umat Nabi Ibrahim mana pengikutna umat Nabi Sulaiman mana pengikutna deui Nabi anu lain sagala macam eta ka disebutna kitu urangnya sarua tah makana lamun urang kena kumpul jeung bareng nu tenda atuh engkena kana pasukan eta ngahijina contohna kitu wa bisa disampaikan namun kira-kira cenah lamun di absen mana ya pasukan majelis taklim az-zuhruk cenah kayak urang baris di dinya nu telok ngaji mah atuh kaluar di barisan kitulah eta mah resiko atuh di dunia nak gitu atau di akhirat bakal gitu eta mau telok ngaji cenah aya di buris cekabe mana sok ngaji gitu tilok aya panai di dieu ka ditu gitu meureunna bener tah sama karena ulan atuh kumaha telok ngaji mah engkena kapan disebutna cenah atuh data palsu sieun telok ngaji asup ka dinya atuh teu bisa nya jika Nabi Ibrahim bener tah itu pasukan pengikut anjeun bener itu maka di akhirat model gitu yaumana da'u kulla unasim bimami dina poe kiamat eta bakal manggil kami cek Allah kana sakabeh manusia eta jeung pemimpinna engke pemimpinna anu bakal tanggung jawab tuh ditafsirkan ku Syekh Nawawi biman iktadu bihi tegasna mah kalawan kajalma anu nuturkeun eta si jalma kabeh kana eta imam kana eta pemimpinna lamun ilu kadinya atuh kadinya nya lamun urang kena iluna ka grup anu terus bahkan di dia disebutkan mana pengikutna jalma-jalma nu tilok ngaji ge aya kumpulan mana pemimpinna ieu jalma-jalma anu tukang karaokean atuh aya mana jelma di salah bentar anu pemimpinan nu sok mawa dangdutan atuh engke ti heula eta jelma pengikutna lobaan itu nama ulang non mohon nah atuh engke ge bakal kasupna kana majelis taklim kasupna kana pangajian kabehan mohon gitu eta mah keur contoh mohon mana anu golonganna sok ilu pangajian contoh engke kudu diburi golongan anu sok ilu dangdutan kayak lu dangdutan gitu pan meureunnan aya golongan lu loba ngaletikan sampai makin kecil kan gitu meureun ulah atau teu naon tah mah abi ge iso ka hobi tah mah ngan aya nganan hiburan atau eta mah ngan ulah sampai tadi teh nya asup kana jero hate sampai mohokeun pangeran eta sebenarnya elat nama mohon elatna terus deui anu diharamkeunna salah satuna di antara auratnya jadi lamun kira-kira kurang nah jojogedan eta sebenarnya nama eta mah di imah urangnya sorangan bae hiburan bari jeung teu maokeun pangeran eta boleh bae teu nanaon ngan ulah ngaganggu di kabatur mohon kan aya ya bunya coba teh kurang ya sok lamun kieu bela aya nu menyetel musik jeder lagi orang tadi nyeri huntu makanya cekabit ketika orang berbuat dosa berbuat maksiat berbuat salah jangan hanya memikirkan bahwa dosa tersebut akibatnya hanya akan terjadi buat diri kita
tetapi juga akan menimpa orang lain. Contohnya orang nyetel musik jedar-jedor, contoh orang nyetel petasan kemari. Emangna lamun aya nanon manehna doang, kami aja sampai puting, sesare. Meuli henteu, naon henteu nya. Nah itu makanya diantaranya juga nyetel musik, aya jelema etapannya anteu haren kabeh, henteu suka kabeh, henteu resep kabeh, teh hewa kabeh. Aya urang nyetel musik aya nu resep, kamayangan aya musik gratis, joget gratis. Tapi lamun anu teu hobi, coba lamun anu rada hewa nu kurang resep, kumaha pemikiranna? Ieu teh geuring amat kana cili aing. Benar enggak? Nah, makanya orang ketika berbuat sesuatu jangan sampai orang punya pemikiran orang resep batur ge resep, belum tentu. Orang hewa batur ge hewa, belum tentu. Cek orang resep cek batur mah garetek kana ceuli nya gitu. Areta mah ke orang kada hiburan setik-setik nya abi ge iso. Ngan ulah rosa teuing nah, ulah sampai mau pohokeun kana pangeran. Mun bisa mah sholawatan bae gitu, mun bisa mahnya. Ulang. Nah eta masalahna. Mohon eta mah ngaranna ge ngaon ngaranna atuh seni ieu nya atuh hade bae ngan ulah sampai dibaturan ku aurat nu lain, dijoget-joget sampai ngahinakeun segala macam. Mohon eta mah urang ge sosolawatan geus bagan macam lagu, coba lamun kira-kira henteu meunang ku ustad ku kiai moal sampai dinadakeun dina kitab aya bahar macam-macam lagunya. Bahkan kira abdi di pondok ngapalkeun Alpia segara imrit tek-tek banget eta laguna pakai lagu India, pakai lagu tek-tek banget teu naon. Nah eta mah hanya sebuah seni, tapi lamun dibarengan ku halal anu diharamkeun eta elat non ulah. Cek urang teh aya panyakitan elat-elat eta penyakit. Nah, ta eta panyakitna nu diharamkeun, contohna anu aya auratan eta nu ulah nu dipijet. Eta nu rada nyeun hawa batur eta nu ulah. Eta mah sekedar hanya sebuah seni gitu ya, itu enggak jadi masalah. Terus di lain ngahinakeun senina lain. Eta mah senina lagamna tapi pasihkeun. Jika orang atau ka sakola mana bae, kan orang tos kumpul, nya kelas sabaraha, contohna golongan kelas sekian, kelas sekian. Lalu kan dipanggil karek mah hiji-hiji dibikeun kan rapotna. Bener itu? Nah, eta ge ke urang pas waktu dia mil kiamah nya, eta ke di absen karek mah. Ya, saketua kelompokna contohna Nabi Ibrahim tah bagikeun kana anak buahna. Jantawisna aya deui langsung dibikeun ku malaikat hiji-hiji langsung kana kelompokna. Tah golongan nu bagus mah eta kitab catatan amalan dipasikeun kana tangan kanan. Jadi lamun urang ke di akhirat kitabna dipasikeun kana tangan kanan eta berarti ciri bakal bagja kanan. Karena tangan kanan itu termasuk hal yang baik. Nandakeun ka urang kuari lamun hal anu bagus pakai tangan kanan, narima pakai tangan kanan. Sok bage. Coba lamun urang ya, urang bela urang jebe mah. Urang masihan kue. Baju ditampi ku batur ku tangan kiri. Kumaha perasaan teh urang? Nah, eta mah jawab bae masing-masing lah nya. Atawa abdi lah, abdi masihan. Ibu mangga candak. Kumaha perasaan ibu-ibu? Hah? Nah, eta mah jawab teh urang. Nya. Tah makana hal-hal yang baik itu pakai tangan kanan. Terus biasakeun di urang sok ka budak teh nya, ka anak. Nah, pakai tangan bagus. Tangan bagus eta apaan? Tangan kanan nandakeun bahwa bagus. Kan kolot baheula biasana kitu saking kana ibu kolot tah. Ku tangan bagus dia ulah tangan eta cenah. Tangan bagus, tangan hade ternyata kanan. Urang pun ke daharat kitu. Kita namun urang dipasikeun kana tangan kanan urang, maka nandakeun bahwa urang bakal bagus, bakal salamet. Urang ge kitu. Hal anu baik kudu pakai tangan kanan, ulah pakai tangan kiri. Nya eta ge nya contoh pakai sendal pakai tangan pakai suku kanan.
pakai baju dihelakeun kan tangan kanan, asup ka rumah heulakeun kaki kanan, ketika nu goreng-goreng asup ka kamar mandi heulakeun kaki kiri, ketika keluar kapan bagus ka tempat nu bagus heulakeun suku kanan gitu. Ya kan? Makanya hal anu jelek-jelek, anu hal kurang bagus pakai tangan pakai nu kiri. Tapi lamun kira-kira anu bagus pakai anu kanan. Eta mah naon bae eta mah. Ya. Ulan eta mah kan di luar standar. Nah, eta mah nya kan ada kelainan. Ieu mah keur urang ngomongkeun rata-rata. Nah, nu normal. Ya ibu-ibu ge normal bisa R. Abi teu bisa R, berarti kan eta mah di luar kenormalan. Nah, contohna cenah anu kidal lain deui eta mah. Nya lain deui eta mah. Ieu mah keur ngomongkeun keumuman heula. Eta mah di luar eta atuh lain deui eta mah. Nya khususiat gitu nya. Artinya khusus bagi orang-orang anu punya ngaranna boga penyakit, boga elat atau boga alasan. Ya, contohna bae urangnya, urang ngangkat ember pakai tangan kanan kuat. Coba lamun nu kidal pakai tangan kanan ngangkat atuh moal ka bawah batur ge. Tah mohon karena tanganna ada di tangan kiri, mohon. Eta mah jadi tergantung orangna masing-masing. Tak jadi lamun urang ke bakal bagus, bakal urang asup kana surga eta ketika sudah dikumpulkeun nya engke eta bakal dipasikeun kitab catatanna kaleungeun ka kanan. Terus wala yuzlamuna fatila jeung moal dizolimi, moal dirugikeun eta si jalma fatila saeutik ge. Aya kabeh catatanna. Lamun anu bagus-bagus kabeh aya catetana moal mungkin aya sampai hiji ge anu leungit, bahkan urang ge bisa komplain. Contohna lamun tanggal kuari tanggal sabaraha ya, tanggal 20 hiji Rajab aya absenna sarua, jika di sakola ge pan aya absenna lain. Ya kan kabudak pan urang tanya mere bagus banyak alpa akhirna mah terjadi kan di mere bagus banyak alpa urang ge sarua. Ketika pas waktu orang jadwal pengajian, contohnya didinya orang aya didinya absen hadir atau hadir boleh. Tapi kemudian pas waktu orang ditempo didinya tanggal 20 hiji Rajab alpa atau hayang ke catatanna jika rapot. Maka ke catatanna engke dina rapotnya nya mohon ditingkatkan kehadirannya. Mohon agar orang tua selalu memperhatikan anaknya untuk hadir di sekolah. Kan aya kitu catatanna. Sarua urang geus di akhirat gitu. Nah, mohon pesanan kesan segala macam aya mun rapot teh mah gitu. Eta ge aya ngan moal sampe nya urang dizolimi saeutik ge samenel ge moal. Rapot dunia mah kadang-kadang ngaranna guru jelema ieu kadang-kadang aya nu poho, nya kan kadang-kadang aya nu inget gitu. Ngaranna ge di dunia. Tapi urang di akhirat mah moal sampe urang dizolimi saeutik ge. Bagus pasti balasana bagus, goreng pasti balasana goreng. Ketika orang nempo batur kadang bagus kadang goreng, maka ambil anu bagusna bae. Ulah sampai orang mah kadang-kadang nempo jelma dina situ ge kiai ge goreng turutan kurang ulah. Neuk kiai neuk ustad age goreng mah ulah diturutan. Nah, eta mah preman teh bergajul tah ari bener mah kurang turutan. Dek budak leutik teh ari bener mah turutan. Sade mah budak leutik mah kadang saya meleutik keneh najan bener kurang kadang-kadang gengsi ulah. Pokona mah huzma soba wadak makadar. Ambil yang baik, buang yang jelek. Sanajan dek sasaha ge ari goreng mah ulah diturutan. Gitu. Terus wa man kana fi hadhihi a'ma jeung sasajalma dina ieu dunia eta buta hatena, buta matana, buta kumaha? Nya henteu nempo kanu ciptaan Allah, henteu mikir-mikir kana hadeh henteuna. Padahal kan setiap manusia punya hati nurani. Kabeh jelema eta pasti punya pemikiran dan juga tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kan kadang-kadang sok peperemanan, buta-buta eta kan contohna peperemanan lah. Nyata he urang mah ge eta sasageh, dek preman, dek sasageh nya. Pokoknya mah setiap manusia itu pasti tahu mana yang baik, mana yang buruk. Beneran teuing. Nah jero hatena mah.
Nu telok ngaji bage contoh ku ibu tanya, ari ngaji hade teh nya? Pasti nyoba hade na jero hatena. Ta eta, maka eta disebut dengan a'ma, nya. Wa man kana fi hadhihi a'ma, jeung sasaja anu di ieu dunia eta buta matana, buta hatina, komo sampai buta teu daek iman ka Allah. Contohna, loba ciptaan Allah, gunung, laut, segala macam nandakeun bahwa ayana Allah, tapi kemudian dia menutup mata, henteu dipikirkeun nya bahwa itu semua menandakan bahwa adanya Allah, bahwa kekuasaan Allah. Tapi manehna peupeureumanan bae jeung teu mikir-mikir. Nah kan ngara buta eta kan kadang buta mata atau buta hati. Urang bae kadang-kadang batur aya anu cilaka, kadang-kadang rek mantun, kadang-kadang peupeureumanan pura tenempo. Ngenteng. Nah, urang bae digerokeun kadang-kadang ngadenge, kadang-kadang mah didenge-dengekeun bae. Bener tah? Komo eta kadang-kadang urang keur ngantuk, sare, sasarean padahal macan sare, anak ngagerokeun, "Mah, ibu, urang teu ngadenge-dengean atuh pura-pura sare padahal mah tacan sare." Karena kuhulap, bener tah? Nah, itulah manusia seperti itu. Lamun di dunia na jelema na teu daek mikiran, jang deui teu daek ngabenerkeun anu benar, terus fahuwa fil akhirati a'ma, maka saeta jalma di akhirat ge bakal buta hatina, buta matana, artina bakalan cilaka. Terus wa adallu sabila, jeung makin sesat jalana. Jadi orang ulah sampai nutup mata, nutup hati karena hal-hal anu bagus nya. Bahkan di ayat selanjutnya terus sampai karena akhir ain, Kangjeng Nabi Muhammad bage diperingati ku Allah. Najan ku maneh dikukumahakeun bage, diolo ku pangkat, ku jabatan, ku harta, ku wanita, ulah sampai nurut karena kaum kafir. Bahkan Nabi Muhammad sorangan diperingati ku Allah. Lamun maneh kira-kira nuturkeun kana kaum kafir, laju nyampekeun hal-hal anu teu sesuai nu ku kami disampaikan, maka maneh ge sarua bakal cilaka. Cuman eta mah ngajarkeun ka urang bahwa Nabi pun seperti itu, ada godaannya. Makana cek para ulama, di antarana qulil haqqo walau kana murron. Katakan yang benar sekalipun itu pahit. Kangjeng Nabi pun diperingati, cuman diperingatina eta mah ngajarkeun ka umatna bahwa setiap segala sesuatu yang benar itu pasti ada tantangan, pasti ada cobaan. Kumaha cara ubara hatena pang urang ulah pusing yo, nitah anak nah salat teu daek bae, nitah anak nah ngaji teu daek bae. Urang magahan geus bener-bener tapi teu daekeun bisa. Nya punya pemikirannya kudu kieu bahwa kita mah ditugaskan, diperintahkan hanya untuk berusaha dan menyampaikan hasil akhir ending itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Dan juga untuk merubah seseorang itu tidak punya kuasa orang mah. Makanya jangan berpikiran orang itu ingin seperti apa yang kita harapkan. Ya, karena orang nyerah hati. Yang penting kita mah menyampaikan ngabejaan, ngadidik ke anak ngabejaan. Eta mah merubah orang lain apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Karena orang liar, karena pusing. Kunan sebabna kita menginginkan sesuatu ya, yang hal tersebut tidak terjadi. Di mana aja secara psikologinya jelema boga kahayang teu tercapai, eta pasti pusing. Ya, makanya para kiai, para ustad ajan kuku ge santai bae karena kitu boga rumusna. Yang penting menyampaikan ngabejakeun sekuat tenaga. Eta mah teu daekeun robah. Eta mah diajak ngaji di bejang teu daekeun bae. Eta mah geus anu-anu. Yang penting sudah melaksanakan tugas. Nabi pun kan hanya menyampaikan tugas. Ketika digoda kieu-kieu gak jadi masalah. Yang penting jalan lurus menyampaikan apa yang telah diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Nabi pun dibejakan, diperingati ku Allah supaya ulah sampai nyampaikan hal-hal di luar nutos diwahyukeun karena Kanjeng Nabi Muhammad di Allah Subhanahu wa taala. Tah mudah-mudahan pangaosan urang dina dinten ayeuna aya manfaatna.
bila kata-kata nu kirang sopan, bila kata-kata nu salah yang dimaksud dimaklum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.